Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal Islam fa innahu haqqun wa ghayruhu dhalalun wa kufrun. Yang kami hormati para panitia penyelenggara PHBI, baik bapak-bapak, ibu-ibu, Ikatan Remaja Masjid Karang Taruna, dan donatur yang telah mendermakan sebagian hartanya untuk terselenggara acara ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga lebih berkah dan bertambah. Al-Mukarram, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Maksum, Pangeresa Kiai Junaidi, Abah Gede, Ustadz Sofian, Ustadz Ato, Pak Kades Herdiana, Jaro Ali, oge organisasi kepemudaan Rampas JR ya, dan organisasi kebersihan Rempak Komunikasi. Terima kasih atas partisipasinya. Ibu bapak mohon maaf untuk tidak pegang-pegang HP. Dengerin ibu-ibu, HP-nya disimpan, anak-anak tolong dengerin ya, anak-anak pegang, nggak boleh pegang HP-nya disimpan. Badeku Sunda, badeku Indonesia. Ya udah dengerin, jangan ada yang pegang HP. Urang teh penting ayeuna bade ngesian hate, lain nek ngome, paham? Ibu dan bapak, Allah mengingatkan kita setiap waktu, bahkan diawali dengan huruf qasam. Aridina jurumiyah huruf qasam ayat 3 wau ba jeung ta. Naon contona? Apabila tiba malam hari, Allah mengingatkan kita dengan walaili, demi waktu malam. Bergantinya pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, merupakan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah bagi yang berpikir. Walaili, demi waktu apa? Malam. Malam berlalu, datanglah rembulan. Wal qamari, demi rembulan sudah mulai berlalu, datanglah waktu subuh. Wal fajri, demi waktu fajar. Fajar berlalu, datanglah waktu matahari terbit. Wasamsi, demi matahari semakin tinggi, datang waktu duha. Wadduha, demi waktu datang waktu asar. Wal asri, demi waktu asar. Semua orang rugi, sayang nih, semua orang yang ngarugi itu siapa? Orang yang beriman,
orang yang beramal soleh. Betul tidak? Nah saya mau tanya, apakah main game termasuk amal soleh? Bukan. Ari TikTok kan amal soleh lain. Nah matakna atuh, jangan sampai waktu habis digunakan oleh hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Dunia ini harus diisi dengan prestasi, bukan halusinasi. Betul nggak? Saya ngaji nggak bawa HP kok. Hah? Ini orang sekarang mohon maaf, naik ngaji bawa HP. Yang status ngaji dulu ya. Ngaji nasa kali eta status nama unggal poe. Aya da jelema teh dilipen pokona mah. Bijak cerdas dina ngagunakeun media Ibu mau tahu di Finlandia? Di Finlandia sekarang kuliah belajar anak SD sampai perguruan tinggi nggak pakai HP, nggak pakai laptop, nggak pakai gadget. Dia kembali kepada buku dan tulisan. Karena efek samping daripada HP, banyak orang yang sakit matanya. Bahkan kemarin di rumah sakit ada orang yang sakit akibat ketergantungan sama main game. Ayeuna teh barudak teh tinggal lihei ngarariung opatan, ari panyana teh tadarusan main ludo, main FF, ML, belajar, main game terus, belajar, paham? Awas nih lagi ngaji pegang-pegang HP, PS, permainan setan. Ini ibu-ibu saya mau tanya, banyak sodako, banyak selfie. Bapak nggak pegang HP? Matikan Pak, mati. HP gitu teh batur ge barogaeun Pak. Saya nggak suka digitu-gitu. Mas, coba di stop dulu Mas, lagi ngaji sebentar. Saya lagi ngaji sebentar, nggak lama lah. Biar kita mendapat ilmu yang bermanfaat, khidmat, khusyuk, hudud, yang tawadu. Ibu banyak sodako, banyak selfie. Tuh, loba zikir, loba komen, loba maca sholawat, loba maca WhatsApp. Ya rekumaha kaharupna ya bangsa orang. Jangan tinggalkan generasi yang lemah akidah, lemah tauhid, lemah ekonomi. Karena kemiskinan mendekati kepada kekufur. Awas nih, ini masa utak sautik HP, komunikasi dengan suami ngobrol. Itu hiji ningali sinetron, hiji ningali status batur. Udah, dunia harus diisi dengan bukan halusi. Ya beladia ya lalaki loba sodako, loba kana slot. Pagawean tengah depo. Top up dana. Ibu mengapa mau tahu kenapa ekonomi sekarang kita terpuruk ya? Ini banyak pedagang yang ngeluh sama saya, Ustadz dagangan sepi, dagang baju sepi, pasar-pasar banyak yang sepi. Ibu mau tahu? Salah satu faktor penyebab daya beli lemah karena judi online. Jadi uangnya beredar di bandar, tidak di pasar, sehingga ekonomi ini lemah. Makanya jangan main slot, boga duit balangsak tuna slot mah. Ya nugelo di penta nomor, cek nugelo teh pugu aing ge korban slot. Gelo kabeh eta. Satu, saya ceramah pertama, dengerin. Mengapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lapad istiqam, tidak menggunakan lapad yang lain? Salah satu hikmah kenapa Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah, di dalam bab kalam mempergunakan lapad istiqam, bahwasannya kita
dianjurkan istiqomah. Ari kalimat istiqomah teh mudah didengar, mudah diucapkan, tapi dalam prakteknya perlu kesabaran, perlu perjuangan, perlu doa. Keur ibu-ibu heula sing istiqomah dina busana muslimah, tutup aurat secara sempurna. Kebanyakan wanita disiksa ke neraka, mau tahu alasan penyebabnya? Karena tidak mampu menjaga menutup aurat. Tapi laki-laki banyak, mohon maaf, terjerumus ke dalam dunia dosa akibat syahwat. Make tiung teh kudu istiqomah. Cuma aya muludan make tiung, aya nu maot make tiung, eueuh nu maot teu. Jadi saya tambah make tiung teh mun aya nu maot, aya muludan make tiung, beres mah dilaan, ngomongna teh hareudang, ararat bayeung yang abdi mah terang uninga nu sok make tiung jeung nutara make tiung hek make nyengsol, nutara make tiung mah nyeng tu tingali diomekeun kanyahoan make di uma ome atuh maunya aya make tiung ciga si Marsa tengahna ngajenol katingali buukna. Apal si Marsa apal anu sok ulin jeung beruang. Tutup aurat secara sing istiqomah, tutup aurat. Ibu kalau mau tahu, ada beberapa pendapat ulama, bolehkah wanita terlihat wajah? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat tangan telapaknya? Boleh kalau sedang ihram. Bolehkah terlihat wajah dan telapak tangan? Boleh kalau sedang sholat. Ada ulama yang berpendapat di luar ihram, di luar sholat hendaklah tertutup secara sempurna. Atau kudu make tiung teh nu balener, nyarang sol gitu. Make tiung teh ayeuna supan dilalaan deui. Sing istiqomah dina berbusana muslim mah. Tapi laki-laki, dengerin laki-laki, jangan cuma nyuruh menutup aurat, fasilitasi lalaki nu hebat, lalaki nu baik, nyuruh berbusana muslimah, pangmelikeun tiung, pangmelikeun kali-kali boga milik boga rizki teh pamajikan pangmelikeun tiung button strap 700.000 eta. Nusari anu biasa nama segi 4 525. Joya aya Joya, Elzata, Denai, Dauki, Nibras, Umama, Robani. Nah cenah eta kiai apal naon tiung, inilah suami yang baik. Ya maka pamajikan make tiung mana tuh tiungna lain nita hungkul da salaki eceum mah kumahanya boga duit teh lain meuli tiung meulian manuk lain serius denge ke syar kitu aya hirup teh meulian manuk manuk di manian unggal isuk pamajikan gering sate diurus manuk mah parabna ge make apalnya pamajikan daang jeung kurupuk sora manuk alus sora pamajikan ngagerek aya da jelema teh aya keur udud jelema teh keur udud boga duit teh meuli tiung bener kali-kali atuh button strap yuma manuk di kurungan pamajikan mah tiung ge pamere caleg aya merekan coblos istiqomah berbusana muslimah betul. Suami yang hebat bukan hanya sekedar memberikan nafkah lahir dan batin,
demi Allah saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi, suami yang hebat, suami yang mampu menjaga auratnya, anaknya, istrinya ketika keluar rumah. Gitu. Boga duit teh pamajikan teh nya pangmeulikeun spray atau my love. Aya my love, Kintakun, Emerald, Kingland, Lady Rose, Bonita. Itu dong. Ieu mah boga duit ngan ngusep beda. Ari sare pamajikan saprena ge urut sepandu. Aya gambar urangan. Awas ya mau dipakai spray. Tutup aurat ya secara wanita 4. Silakan ibu masuk pintu surga dari mana pintu yang kau kehendaki. Yang pertama sholat fardu, yang kedua saum wajib, yang ketiga taatlah kepada suami, yang keempat jaga kemaluan dari sesuatu yang diharamkan oleh agama. Dalam hadis muttafaqun alaih, silakan ibu masuk surga dari pintu manapun yang kau kehendaki. Mata wanita nu solehah, khairun nisa iman idan nazarta ilaiha saratka, man rujukna kasalaki. Wanita yang baik apabila dipandang menyenangkan. Siapa yang memandang? Suami. Ibu teh berdangdan ibadah, betul kalau untuk suami. Tapi loba jelema nu teu ngarti. Ari kaluar ti imah menikah geulis. Komorek senam puntennya ka tukang senam. Lain seueur sadengekeun. Sia tah marek senam meuni matching ti ujung rambut sampai ujung kaki. Dilipen Ines. Aya Ines. Mirabella. Nu alus mah nu 06. 08 marada genep. Dia mah keluar rumah teh cantik kayak bidadari, tapi sayang di depan suami dia kayak kunti. Depan suami dia cantik bagaikan ratu, tapi sayang di depan suami kayak hantu. Ulah kitu cantik teh untuk suami, lain keur batur. Kapasar gaya, kaonangan gaya, senam gaya. Yang harapan salaki dasar koho geuleuh ningali nage ngamai benang nage cek salaki ieu teh pamajikan lang layangan lain seuri dengekeun sing bener harapan salaki teh baju teh dasar bae ti isuk melukakeun ka sore jeder kohok bari ngamai aya benangan matak salakina teu betah di imah teh da di dinyana rawak griwig. Cantik itu untuk siapa? Bukan untuk orang. Besok-besok nih hari Kamis luluran mali ku Cihaneut da kitu morolok geunaheun malam Jumaah tengah geleser. Ieu mah malam Jumaah waktuna dipake kalaka ngadurukan. Malam Jumaah bau plastik. Sing geulis hareupeun salaki teh coba gairah rumah tangga ngaranna oge. Nek sare teh sing rapi, sing bersih, sing wangi. Cuma nek sare malam minggu kalaka mawa sisir kerep. Ceuk salakina teh moal sare aing mah mending kene gapleh bae. Tolong cantik untuk siapa? Bukan untuk orang. Yang kedua, wanita yang solehah apabila diberi bersyukur. Bareng alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Urang masak ieu geus pirang-pirang alhamdulillah tu tingali batur lagi diimpus. Saudara kita ada yang di IGD, saudara kita ada yang di ICU, saudara-saudara kita yang di Palestina, jalur Gaza, jalur apa, sedang perang. Nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Bersyukur ada diberi duit ku salaki teh.
paribasa temahi ngomen kasalaki rumah tangga jeung maneh mah eueuh kamajuan. Ibu hayang maju teh, mau maju teh, ngilu kana truk sia dihareup maju tuh sorangan. Paribasa diam, paribasa kamajuan. Rezeki itu sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Yang penting sempurnakan ikhtiar. Lalaki ge lain teu hayang mere duit nu gede, tapi sakieu buktina. Jangan memandang orang lain. Kalau ibu sendal ukuran 37, pakai ukuran 37. Jangan memandang sendal ukuran 39, karena tidak akan cukup. Suami pangalana sakit, syukuri, nikmati, jalani apa yang ada, karena hidup adalah anugerah. Ngomong baik ke salaki teh, keur ngaji mangaji ningali kiai lain ningali gelang batur. Mal bener atuh ningali gelang we keur ngaji teh delak delek disiku babaturana eta geulangna cek nu disiku teh lain emas duble batu nu gaya maneh nu stres arek duble arek emas keun bae da keurna ieu nya sudahlah bersyukur. Rizki luas Pak, dengerin, rizki itu luas Pak. Ini banyak orang anggapan seolah-olah rizki dalam bentuk materi, duit punya. Rizki itu luas. Sehat rizki, tenang hati, anak soleh, anak soleha, anak berbakti, tenang ibadah, itu rizki yang sesungguhnya. Berapa banyak orang kerja tapi tidak bisa sholat. Orang masa kiai alhamdulillah bisa sholat. Berapa banyak orang yang kaya, tapi dikejar KPK. Berapa banyak orang yang Masya Allah ya Karim, cenah anu genahmanya anu boga kapal pesiar, anu boga jet pribadi, anu boga Mercy, BMW, Sun, Rob 2 pintu, belum tentu. Naik naon mobilna alusnya, ari sukuna digusur mah. Mending urang mah teu boga mobil ge, kamari ge naik odong-odong kasarean. Lewat ngelai di juru. Tidak memiliki tapi menikmati, kasarean ngelai. Ngedahdin odong-odong. Mau apa tangannya bersih tapi rizkinya kotor? Biar suami tangannya kotor, pinuh ku semen, pinuh ku taneuh, pinuh ku gorengan, pinuh bobolokot ku tarigu. Demi Allah tidak apa-apa tangannya kotor, yang penting rizkinya bersih. Daripada tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Nggak apa-apa suami ibu jalan kaki ke kantor, suami ibu kerja jalan kaki, nggak apa-apa, yang penting mendapat ridho ilahi. Daripada ke kantor naik Mercy tapi hasil korupsi. Betul-betul ayeuna ngomong gitu teh. Engke mah kurang deui nada naik tumahi hayo. Bersyukur. Bu, apa bahagia hanya sebatas di materi? Tidak. Sanajan daang jeung terinya cai enteh anu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak ke lain hati mah aku happy. Sanajan cai na strawberry, inumna strawberry, inumna duitna salamari, HP-na BlackBerry, mobilna Camry, tapi sakit hati karena suami suka ke lain hati. Bahagia mah bukan di logam mulia atuh. Bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan ayeuna tiungna joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila, cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA.
rumah tangga kitu mah rungkat besti. Bersyukur coba ulah sok delak delek baik. Jelema ayeuna teh loba jelema nu gering mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, manehna meuli Panadol. Lieur. Tatangga naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Amit aing. Tatangga meuli kulkas asup angin. Dikerok teh ku salaki teu beureum ka kagamar kulkas. Panas nyebret. Heeh, ayeuna mah karena itu. Sudah, bersyukur kan lebih baik daripada mengeluh. Tidak ada tempat untuk bersandar, jangan takut, masih ada lantai untuk bersujud. Bersujud semuanya akan terwujud. Bersyukur, coba loba jelema anu teu bersyukur ayeuna teh dibere duit yang ngontrak ngomong hayang boga imah, geus boga imah hayang motor. Jelema mah kitu geus boga motor kahujanan hayang mobilna carry ya Allah era mun ondangan hayang Avanza dibere ku Allah Avanza. Avanza mah loba teuing hayang Pajero. Ayo we kitu. Yang ketiga, wanita yang baik, dengerin. Apabila suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Haram hukumna awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisi jadi fitnah. Nah, boleh perempuan yang punya suami dengerin, jaga marwah keluarga, paksiru doa. Suami tidak ada, jaga kehormatan. Wanita pergi haji harus ada mahram, wanita umroh harus ada pendamping, wanita puasa sunat izin suami. Ibu mau puasa sunat izin, keluar rumah izin. Saya ulang, keluar rumah izin, puasa sunat izin. Eta teh puasa sunat komodi unyak anyuk ieu bebeja sete bebeja. Tara bebeja sih mamawa karep sorangan. Ngilu arisan minta menang cicing siapa bebeja heula ke salaki puasa sunat bebeja keluar rumah izin kemudian unyak anyuk. Yang baik gimana? Mensalaki dagang pamajikan duha, lamun salaki bekerja istri berdoa, lamun salaki kasawah ngamparkeun sajadah, lamun salaki usaha pamajikan usali. Suami dan istri satu visi satu misi dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta rumah tangga nu tentrem, nyaman, sakinah, mawaddah warohmah. Ieu mah salaki eueuh momotoran lain tuduh secicing coba dengekeun teh. Salaki eueuh teh cicing lain otw. Salaki eueuh ngilu eueuh make kacamata hidung cengdem goceng adem. Aya lah cicing dadina hatena teh aduh aku banget gitu loh. Ibu-ibu yang sebelah sana kalau suami nggak ada diam di rumah. Ini masalah laki naik odong-odong warawiri urus imah. Yang baik dengerin, suami nate bekerjanya bekerja dagang tani damel naon we da boga tanggung jawab bener tuh. Ulah imah pamajikan titah gawe di pabrik ari salakina ngadu japati, pamajikan gawe di pabrik salakina ngadu ayam. Are kitu saya teh hirup teh mah kulan panggil dong istri dengan panggilan yang menyenangkan. Dalam kitab Sulam haram memanggil anak istri dengan kata-kata yang menyakitkan. Betul? Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Pandang istri penuh dengan kasih sayang.
ya maka pamajikan teh molotot bae sautik molotot tak karunya pamajikan teh rada hulang-hulang da eta buka salakina molotot bae mah bulan ai di dia aya sawah aya hampurannya petani misalkan petani mah bapak rek ka sawahnya biasa we salakina kasaw keun bae leungeunna kotor bobolokot ku leutak halal bener tuh daripada make dasi tapi korupsi hina sanajan ulama ka sawah make kaos pamere ti material aya merekan 3 roda keun bae urang mah make kaos ti materialnya daripada make rompi oren tahanan KPK hina hidup gitu mah bapak rekat asawahnya assalamualaikum kata istrinya waalaikumsalam cium tangan ya ari kasalaki teh osok itu osok cium tangan teh lebaran satahun sakali cium tangan teh ari nyen dosa unggal poe cium tangan eta ge lamun dipangmeulikeun baju mun teu mah teu deui we mah bapak angkatnya pak ka desa kedap wa tijaratan lang tabur tijarah anu barokah lamun dagang hayang barokah tani hayang barokah memeh ka kebon memeh ka sawah memeh dagang wudu heula ilmu tah bapak mau pergi bekerja berwudu bapak mau dagang berwudu bapak mau bertani berwudu nabi pedagang betul nabi pedagang kan iya diberi gelar al-amin terpercaya nalika nuju dagang dalam hadis diterangkan pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul lamun dagang hayang berkah tani hayang berkah memeh berangkat ke sawah memeh ke kebun memeh pergi ke tempat kerja sucikan diri terlebih dahulu berwudu jujur osok wudu heula mun ka sawah wudu deui semana ka sawah teh lain wudu udud we udud matak sawah lega ge beake ku keong eueuh beuri berwu mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam mawa teh kongoneng geuning paranti nginum di kebunnya terang teh teh kokoneng anu pamere tidurna nu ka Mekah pandi urang mah lamun aya nu ka Mekah walimatus safar ngareupeulan balik ti Mekah teh daratang deui nya manggihannya aya nu mawa bakakaknya eta dibere teko gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa enog dibere kopea lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4 mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam pak hati-hati ya di jalan kata suaminya kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan engkenya mun menang warisan duduk nana duduk mas itu bu duduk kalau suami sedang bekerja apa tadi berdoa lamun salaki dagang duha lamun salaki usaha usolli mun salaki ka sawah ngamparkeun sajadah ulah ruang riung ye masalaki neangan harta halal ngabelaan anak ngabelaan pamajikan anu dibela anana kalau kang ngarariung di Bang Emok astagfirullahaladzim aku berjanji sumpah nasabah transaksi ribawi apapun namanya haram pemakan harta riba dilaknat oleh Allah beban hancur ya rumah tangga gara-gara Bang Emok benar tuh nek naon glowing tapi dikejar leasing bibir amo cuy wedakan lah hutang rawei biar kita mah penampilan sederhana yang penting aset di mana-mana gaya we diheulakeun motor saya mah geunaheun teu karasa kana tanggul heueuh kana tangal karasa pan meunang nganyuk
HP iPhone ari pagawean kasbon era aing mah mending kena HP cinit-nit teu boga hutang. Kalau belanja jangan gengsi, fungsi HP untuk komunikasi bukan HP untuk gengsi, betul? HP dikitu-kitu nanganyuk. Mah berangkat ibu duha di rumah make mau kena anu mangmelikeun salakitianya anu gelombang cinta anu sutra bordel komputer aya itu di mana di Serang di Pasar Rawo di toko Satara Ahmad 2.800.000 tiis ya mau kena teh sakali-kali nawe basa mas kawin tu boga deui mun kana teh kakeun ka ayeuna usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apakah salat duha boleh 4 rakaat? Boleh. Dalam Islam bukan jumlah, istiqomah. Ari ibadah mah sanes jumlah mah salat duha 8 rakaat tapi satauneun ya Allah. Ngomong nate supados jongjon manya aya duha satauneun. Beres urang teh salat duhanya jangan lupa zikir. Kita mah ahli sunnah sama kan beres salat di sini zikir kan. Apa yang dibaca beres salat? Baca istighfar ya. Ibu mau tahu, bapak mau tahu kenapa beres salat baca istighfar? Bisi dina babacaan salatna urang teu sampurna. Tilawah, tajwid, fasohah, makhraj, sifatul huruf tidak sempurna, disempurnakan dengan membaca istighfar. Kenapa beres salat membaca istighfar? Bisi rukun, wajib, sunnah, sempurna, disempurnakan dengan membaca Makanya ibu-ibu habis salat maghrib baca zikir setelah salat fardu. Yuma beres salat lungu kena mana remote mana HP beres salat maghrib teh lain wiridan yang status alhamdulillah maghribnya lancar. Dari kapan maghrib macet bu? Ya Allah si eta mangan status mun salaki gering urus lain dipoto ya mun salaki gering teh dipoto cetrek status mohon doanya suamiku muntaber geuleuh aing kanu kitu teh aya jelema teh rada kitulah imahna teh aya pantoan. Doa salat duha mau tahu? Allahumma ingkana rizki bisama ya Allah. Kalau memang rizki di langit diturunkan oleh Allah rizki bukan hanya materi. Bapakna tukang tani anak apal imriti, bapak tukang tani anak apal kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ musabaqat tilawatil Quran. Tuh berkah duha. Bapak tukang tani budak jadi bapak tukang tani anak lulusan akabri perwira bintara tamtama alhamdulillah gitu mun hayang boga budak soleh-solehah teh duha isuk-isuk teh ieu isuk-isuk ngarariung jeung babaturanana arudunan nyeun seblak bari ngomong ke nu hajat ibu geus ondangan acan teteh geus ondangan acan ieu urang mah karek balik ngabejaan dagingna liat ti bedegong jelema teh ongko ondangan tapi ngomongkeun ari daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun hajat merekan we selamat datang wilujeng sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu lah aya dagingna hipu jerukna mandarin cauna raja sere siomay baso tahu baso ikan batagor ngareuna asakanana dagingna hipu kan hanya kali kawina ka aki-aki daging hipu panganten liat aya wahenya duha berapa orang yang tadi duha dulu coba saya mau tanya tadi pagi berapa orang yang duha tuh bapak-bapak atuh duha isuk udud deui isuk teh lain duha kalah kaduhon timpa kopi hidung tong dikocek batur 2 rakaat maneh 2 gelas bapak direkam jangan matikan jadi kalau suami tidak ada jaga marwah keluarga ya
Untuk ibu-ibu sudah. Satu, dengar. Wanita yang solehah dipandang menyenang, diberi bersuk, suami tidak ada jaga kohor, aina keur lalaki. Iya dong, harus berimbang ceramah. Laki-laki, kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istiqam? Hikmahnya, hayu orang istiqomah sholat berjamaah awal waktu di masjid. Eta we lalaki mah geus. Da pokok atuh sholat, bener tuh? Saya mau tanya, sholat mi'rajna orang mukmin, sholat waktunya ditentukan, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Yang pertama dihisab sholat, betul tidak? Meninggalkan sholat dosa besar. Apa bedanya sholat dan haji? Haji ini hanya yang mampu. Haji mah hanya yang, barang siapa yang mampu tidak berhaji silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Dengekeun tanu beunghar can ka Mekah. Dosa. Pak Kiai saya sudah daftar, tidak dosa karena sudah tinggal eta mah istilahna teh daftar tunggunya. Ieu nu tunggu daftar ieu. Boga duit teh coba nabung. Kemarin ibu tahu, bapak tahu yang 2024 sempat viral pedagang sapu lidi dari Jawa itu bisa pergi haji, pedagang jamu gendong bisa pergi haji, pemulung bisa pergi haji, urang ge sarua bisa pergi haji lamun nabung. Contoh, boga duit 10.000 nabung, lamun 10.000 lamun sabulan berarti sabaraha? 300.000 atuh. Lamun 10 bulan 3 juta. Benar tuh? Lamun 10 tahun 30 juta. Berarti sudah bisa dong umroh. Benar tuh? Umroh acan udud deui we udud sama ari udud kabeli umroh acan sama nabung. Saya coba tuh boga duit dengan udud maning can nguseup sia dengekeun tukang nguseup. Orang kok bisa pergi haji menabung dari 10.000, benar tuh? Tabungkan duit dengan didurukan baik. Bu, suami suruh istiqom, sholat sholat, senang susah, sholat, miskin kaya, mujaki mustahik, musafir mukimin, sholat. Apakah boleh sholat dalam keadaan berdiri? Silakan. Tidak mampu duduk, tidak mampu berbaring. Saya dari Cianjur ke sini, berapa kilo? Saking pentingnya sholat. Bolehkah sholatnya disatukan duhur dan asar? Boleh. Usolli pada duhri rakaataini qasran majmu'an ilail asru adan makmuman imaman lillahi ta'ala. 1 kali adan, 2 kali iqamah, boleh. Duhur dan asar disatukan, boleh. Maghrib dan isya disatukan, boleh. Saking pentingnya sholat. Kadang-kadang jelema teh kunaon teh sholat? Balahang sak. Manya sholat ngadaguan heula beunghar. Kunaon teh sholat? Mung aing motokopi kakak KTP cair henteu. Jadi saya tama sholat teh ngadaguan bansos. Awas ya ayeuna muludan can sholat ya. Awas ya dengekeun sasasih anu can sholat. Muludan we sholat acan ari senek menang 2. Senang susah sholat, miskin kaya, musafir mukimin, mujaki mustahik. Saking pentingnya tidak mampu berwudu, tayamum. Kunaon ku pentingna? Maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat majikan teh adan, lain komat. Berapa orang yang sebelum adan sudah di masjid di kampung ini? Di lemur ieu sabara urang anu memeh adan geus di masjid. Ada orang yang pergi sebelum adan. Ada orang yang pergi ke masjid setelah adan. Loba. Ada yang pergi ke masjid setelah qomat. Aya nu di adanan di qomatan teh ka masjid. Aya. Kata istrinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak,
panggilan Allah lebih utama daripada panggilan tak terjawab. Pak, sholatlah di belakang imam sebelum bapak disolatkan nanti di depan imam. Pak, ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua. Pak, sholatlah dalam keadaan berdiri sebelum nanti bapak disolatkan dalam keadaan berbaring. Hari sholat berjamaah teh 27 derajat Pak, daripada pibaiti munfaridan. Eta salah kina ngomong, apal urang oge. Sholat di masjid 27 derajat, sholat di imah hiji mun bener rukun wajib jeung sunahna. Kenapa atuh bapak tidak ke masjid? Hei mamah, kudu ngarti ka salaki. Yen salaki teh asam urat, jadi si eta mah asam urat teh unggal adan. Ari ka masjid asam urat, ari gapleh kuat, dengekeun si tukang gapleh. Anu sok gapleh tereh paeh, nu sok gapleh tereh tata dua paehan nya nitah paeh eta. Datang balak tilu modar san ngadenge nu gapleh panjang umur modar eta teh. Hei besit ulah kieu ari imah deket masjidnya, ai ka masjid tara. Si eta mah ka masjid teh ngalah cai hungkul. Da sumurna saat. Cek masjid teh kalebet atuh cai-cai. Hehehe. Masjid maghrib. Allahu akbar, komat. Beres. Sunnah sebelum pergi ke masjid berwudu. Berwudu yang baik di rumah. Setelah berwudu baca doa. Barang siapa yang berdoa setelah wudu, 8 pintu surga terbuka. Silakan masuk dari pintu manapun yang kau kehendaki. Pintu-pintu surga macam ada yang namanya baburayan, airnya putih melebihi daripada susu, manis melebihi daripada madu. Untuk siapa? Untuk yang suka saum fardu dan saum sunnah. Ada jannah, ada firdaus, ada al-kausar. Hei, bagi yang suka berwudu lantas berdoa, 8 pintu surga terbuka. Beres wudu, pakai baju tenu sopan. Bapak-bapak tolong dengar, kalau ke masjid pakaian yang sopan, sesuaikan pakaian. Fa innallaha haqqun, berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Tuh tinggali kiai, tuh tinggali santri, abiyad warna putih, tangan panjang, sayubaini berlapis, pakai gamis, pakai samping, pakai peci, pakai sorban, itu ke masjid. Ya maka masjid teu sopan, pakai kaos aya pamere, coblos ku sorangan. Itu masjid lain tempat kampanye. Tolong ibu ngerti dong, kalau suami ke masjid siapin bajunya, lain tiktokan. Salah kira ke masjid kalau kan ningali sinetron film azab. Sunnah ke masjid jalan kaki. Setiap langkah yang diayunkan ke masjid mendapatkan rahmat dan maghfirah. Maghrib, imam mana imam? Mana imamnya mana? Mana imam? Imam mana imam masjid ini? Saya mau tanya imamnya mana? Di dalam. Dengerin imam. Ustaz dengerin. Satu imam, ramah anak. Jadi masjid itu harus ramah apa? Anak. Mengapa Pak Kiai masjid harus ramah anak? Kalau baheula ge masjid ramah anak. Baheula manya masjid teh teu mewah model kieu nya. Bener teu? Baheula mah ku palupuh ku papan ku jengjeng imaroh idaroh ri ayah malakmur. Beres salat ge baheula mah careurik lain emut ka dosa irunge kacepet palupuh. Tapi masjidnya ramah anak. Naon contohna? Memehadan barudak nadomnya, pupujiannya. Ramah anak. Anak kalau ke masjid biarin Pak, biar dia terbiasa sampai tua. Yo mau budak ke masjid guaraneng sio. Cuk budak teh aing mah moal ka masjid deui, aing mah dicarekan. Jangan begitu dong. Akrimu auladaku, muliakan anak. Wa kalimatu thayyibah sedekah, berkata yang baik sedekah. Nah,
jangan ribut ya. Barang siapa yang diam, nanti sama DKM dikasih 5.000. Eta nu motivasi. Lain guaraneng sia. Buaralik sia. Cek budak teh tingalikeun geus aki-akina ku aing. Direngkas ku aing cenah. Masjid itu ramahan. Bapak pergi ke Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Bapak pergi ke Masjid Nabawi Syarif yang ada di Madinatul Munawwarah. Pergi ke Masjid Kuba, pergi ke Masjid Qiblatain, pergi ke Masjid Syuhada Uhud. Anak-anak banyak. Imam, masjid ramah anak. Yang kedua, masjid ramah lansia. Yang ke masjid itu tidak hanya yang muda, yang tua pun ke masjid. Maksud dan tujuannya apa? Ketika engkau menjadi imam, lihat makmum, ini lansia, bacanya sesuai. Ini kadang-kadang imam mentang-mentang hafal Al-Quran 30 juz, jamaahna aki-aki maghrib yasin, cek aki-aki teh gempor aingnya, otak aing moal ka masjid ieu aing moal teu kuat vertigo cenah. Sesuaikan dong, jamaahnya kan lansia. Khotib mana khotib? Ya ayuhan nas, khatibun nas ala qadri uqulihim. Ketika menyampaikan khutbah, nu penting mah rukunna, wajibna, sunnahna, wasiat taqwana. Ya mah kadang-kadang khutbah lillah. Budak teh panek sakola, budak teh rek garawe. Anu kolot geus teu karuat ieu lillah teuing. Mata ayeuna mah jumaahan teh palinter lainna mah masyarakat teh sok nanya heula saha imamna. Imamna eta moal jumaahan ka dieu. Urang maneh kaharep. Ramah apa? Lansia. Betul tidak? Ibu-ibu ge da sarwanya mun nek taraweh abdi mah sok resep ka ibu-ibu. Tanggal 1 Ramadan. Resep jelema can aya ge mu kena ti heula. Rame. Tanggal 25 mah jelema eueuh mu kena eueuh. Teu taraweh kala nyieun kue. Beak halisna teh kahebos ku open. Pan salakina teh balik ti masjidnya, mamah teh taraweh henteu keur nyieun kue. Salaki teh merong ka pamajikan da hayang teh nya. Bapak hayang lain tah nu tutung. Anak hayang lain tah nu bubuk. Anak anu bubuk, salaki anu tutung. Anu alus mah kabeh ge jang lebaran. Cek salakina teh nah hari nu alus kana wadah kue. Ayo salaki nu tutup. Di daang teh ku salaki mending ngaburinya. Lain seri kitu seh. Nyeun kue teh sia teh keur saha atuh? Keur anak, keur salaki, keur keler. Aya teh awe nu kitu salaki rek nyokot. Astagfirullahaladzim. Riweuh. Nanaon teh jang lebaran. Lah sok itu ke salaki lain ke lebaran. Imam, satu ramah apa? Anak. Yang kedua ramah apa? Lansia. Yang ketiga, ramah disabilitas, Pak. Zaman Nabi ada orang yang nggak melihat tapi ke masjid. Makanya bikin masjid harus ada tangga khusus untuk disabilitas. Demi Allah Bapak yang sudah umroh, demi Allah Bapak yang sudah pergi haji, di Haram, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada khusus untuk disabilitas. Betul nggak? Atuh ari model kieu mah eta nu disabilitas kumaha naekna atuh. Ada khusus ya jalur disabi. Jadi masjid apa? Ramah anak. Masjid apa? Ramah lansia. Masjid apa? Ramah disabilitas. Ada lagi masjid ramah lingkungan. Masjid ramah apa? Bebersih atau dijadwal. Besok Minggu, besok Ahad. Kelompok A bebersih, ibu-ibu teh bebersih atuh. Semprot sing sareungit. Jadwal. Gitu jadi nyaman di masjid teh, adem. Ieu mah boro-boro. Bebersih matara ngalacai mah unggal poe ka masjid. Alasana teh sumurna saat. Masjid ramah ya. Maghrib, luruskan, rapatkan karena kesempurnaan. Bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Istadilu. Isi celah yang kosong. Beres urang teh sholat wiridan.
beres wiridan ngadoa. Ari makmum, dengar makmum, jangan dulu pulang sebelum imam beres baca doa. Kenapa? Doa itu sumsum intisari ibadah. Barangkali ketika imam berdoa saat dikabul oleh Allah, Anda pulang atuh teu kabagean. Mata tong balik teh atuh bereskeun heula atuh. Nah ka mana atuh balik wae ka mana ieu teh? Hah? Aya pencarian maghrib cair duit. Bereskeun heula wiridan, ngadoa, salat sunnah rawatib ya. Kan urang mah ahli sunnah Pak Haji. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib ikhlas lillah karena Allah, salat sunnah rawatib, salat sunnah yang menyertai salat wajib, badiah dan qobliyah, apa yang ada dalam hadis, akan dibangunkan istana di surganya Allah. Ibu hari beres salat maghrib teh badiah heula 2 rakaat ulah dialungkeun mukena teh. Ibu mah ari senam kuat. Ari salat sunat mah nyeri tuur. Jadi saya eta mah nyeri tuur lamun salat sunat teh. Mun senam mah henteu saya eta mah. Apal da udunan 10.000 urang ge apal. Bada asar. Bu. Wang tadiru salat ibadah salat. Menunggu sholat setelah sholat, beres sholat maghrib jangan pulang. Nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala itikaf. Kalau ibu di rumah aksiru min tilawatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. 1 huruf 10 keberkahan, 1 huruf 20 keberkahan. Bagaimana hidup akan berkah kalau tidak suka baca Quran? Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Salakina di masjid terbalik. Ustaz, saya mau tanya, berapa orang yang tidak pulang dari maghrib ke isya di masjid ini? Sabara orang anu teu balik di maghrib nikakeun ka isya? Kabeh balik? Astagfirullahaladzim. Apakah Anda tidak cukup dari pagi sampai sore mencari rezeki? Saya mau tanya, kalau Anda dari maghrib ke isya berkurang rezeki? Tidak. Kalau Anda pulang dari maghrib ke isya Anda bertambah rezeki? Belum tentu. Yang jelas, luangkan waktu untuk ibadah, insya Allah rezeki berkah. Dalam Islam bukan jumlah yang penting berkah. Mau apa banyak tapi melalaikan. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak melalaikan. Berkah nu penting mah harta mah. Gede ge naon atuh ari anak narkoba mah. Kontrakan pabalatak, mobil alus tapi rumah tangga guludug. Unggal panggih dordar we. Eta teh rumah tangga guludug. Salaki sare lain disimutan, kalaka dipariksaan HP. Da salaki gitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur. Laki-laki tong sere sanajan HP didinya pakai kata kunci, sanajan HP didinya pakai pola, demi Allah, Allah maha tahu apa yang ada dalam HP-mu. Laki-laki dengerin, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Ini asa dipang menangkeun. Weh laki-laki dengerin, jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Ini asa diulang tahunkeun. Atau mere-mere onde ka urang. Ibu kalau di rumah baca Quran ya. Baiti jannati, rumahku surga, rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan, jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. 1 huruf 10 keberkahan. Bari ngadaguan isya, maghrib mengaji, maghrib matikan TV, maghrib dekatkan diri kepada ilahi. Eta rumah tangga nu ngeunah mah salakina di masjid tong balik. Imah boga bener motor mobil tinggal ibadahnya nu beunghar mah cocok teu nu beunghar teu balik. Nu beunghar teu balik cocok teu?
Cocok, nikmat mana lagi yang akan kau dustakan? Taina nu balangsak rek naon balik ke weuhna naon, ieu setedengekeun. Rek naon balik sama weuhna naon. Ayo TV pareung ka bentar gelap. Duit teh boga. Udud deui. Ti magrib ka isya teh leh ngaji udud deui udud. Ih. Coba tong baralik tadi maghrib ka isya teh ta caricing. Allahu akbar, Allahu akbar, alhamdulillah adzan isya. Hei, salat berjamaah, salat ba'diyah, pulanglah ke rumah. Pulang kemana? Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Tak kitu ari balik di mana-mana teh. La tadkhulu qabla salam, jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Pak Kiai, suami saya ngada, anak saya sekolah, saya pulang dari pengajian baca salam, baca. Malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam kita. Begitu. Mata kelawan balik pengajian teh. Assalamualaikum, gitu anu alus mah. Cuma balik ngaji teh, pantau bunglong, ayam modal. Uci. Ada ang tongkol cek salakina teh ieu balik ngaji jadi kieu lain seuri set tengikeun set weh teh matak teh heueuh manya aya balik ngaji eueuh perubahan kalau ka ngamuk ka salaki pebelat teu hideng cek salakina teh geus ang jadi kieu ka urangna. Ayah salakina berakhlakul karimah maca salam abus kaimah beres salat isya berjamaah di Masjid Al Hikmah hanya kalsa pamajikanna kurang saon satengah. Salakina mah bener. Assalamualaikum dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Bayan teh semah nya. Salaki maca salam disangka semah karena tidak terbit. Aku tak biasa. Biasakan dong baca Assalamualaikum dibuka ku istrina, waalaikumsalam. Cali ke salaki teh na kursinya sanes kursi ieu da ieu mah kengeng namut. Apal teh kursina anu di imah busana geus eueuh tinggal karet ban ka dieu teh. Nih eta kiai apal heupan urang mah jelema teu boga baheula kursina kitu. Salaki teh usad esot jiga nu ambeien nyelegon jiga nu hayam nyileunglem. Pak aya naon mah, bagaimana perasaan Bapak semenjak dari maghrib ke isya tidak pulang? Apa yang Bapak lakukan dari maghrib ke isya? Salat sunnah, tasbih. Gimana? Tenang, itulah kebahagiaan yang hakiki. Pak, apabila bapak gundah, depresi, cemas, panik, sholat Pak berjamaah. Pak, Bapak mau tahu apabila kemarau panjang sholat istisqa kan? Apabila Bapak ada keinginan sholat hajat kan? Apabila mohon maaf sekali lagi ingin mendapatkan rezeki yang berkah duha kan? Apabila kita ingin derajat kemuliaan maqamah mahmuda, sholat tahajud kan? Semua sholat, perbaiki sholat, insya Allah akan baik apa semua kehidupan. Tah gitu. Ari istri nu salehah mahnya salaki datang di masjid teh. Pak, kulan makannya, makan berjamaah, amparkeun samaknya, lain karpet, dah kolot baheula mah ku samak. Samakna teh geus garaling, beak dipake seseledingan ku budakna. Lain seuri cacicing da urang mah jelema teu boga yo. Sor cai. Mau tahu istri yang dulu? Ngaulaan salaki teh baheula mah luar biasa tuh perjuangan istri teh. Nutu, napi, ngisikan, mirun seuneu, sangu teh nya beas teh diasupan kana asupan kana seeng. Geus asak diakeul dina dulangnya, dina dulang diwadahan kana boboko, dihihidan sabarajam eta ngaulaan salaki. Ayeuna mah colokeun asak masih teh mah. Beak sia ganjaran teh ku mejikom.
lain seri saya naon ganjaranana tuh saya mah kalah ka tiktokan lain ngurus salaki sih mah sangu ku menjikom seusehan ku mesin cuci. Jangan begitu kalau suami datang ke masjid makan bilang sama suami kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tapi tidak boleh dalam rangka mensyukuri karunia Allah makanan dihabis. Ibu-ibu tolong tuh makanan-makanan gitu Bapak habiskan, bahagi Bapak air tidak berarti. Demi Allah saudara kita yang ada di Palestina itu sangat menunggu uluran tangan donasi dari kita, betul nggak? Makanan dihabiskan. Maka bilang sama suami, Pak ada apa? Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sebelum memberikan ASI kepada putra yang bernama Hasan dan Husain wudu. Jadi kalau Bapak ingin berkah, wudulah sebelum makan. Ilmu tak. Sing api kurang mah ahli sunnah. Sunnah kalau sebelum makan berwudu dulu. Yang harulang sugan karek apa sugan? Melongek ya. Kayak baru denger ya. Mau makan itu berwudu. Mau mensusui anak juga itu. Osok wudu memedahar. Bora-bora wudu kokoboke tara bulawok santri baca dina kitab taklim adi ilmu bersih tuh bersih nek sorogan nek ngerap nek tasrifan nek ngalongkat wudu heula biar berkah maslahat manfaat ilmuna gitu. Mau makan berwudu wudu heula. Ini biasa habis pengajian ada makan nggak? Hei, wudu heula moal kabagian. Wudu. Datangkan ieu teh sabar naon? Be aku nu teu wudu. Datangkannya tinggal terong hungkul. Oh, daging eueuh kotok eueuh. Be aku nu teu wudu. Mau makan baru wudu. Makan pangiukeun. Hei, rumah tangga teh bukan hanya di atas ranjang, rumah tangga bukan hanya di atas kasur. Keharmonisan rumah tangga teh luas. Kalau makan berjamaah, kenapa? Di dalam berjamaah itu ada keberkahan, betul? Hei, kalau baheula mah jeung salaki teh dahar teh babarengan berjamaah. Diasongkeun piringna dipangniukeun angeun kacang nagenya. Bener baheula mah pendidikanna teu sarjana. Tapi adab, etika, akhlak kasalaki teh mantap luar biasa. Ayeuna masalah kirek dahar tingali kalau ka di WA. Nogna na kulkas. Mamah lagi senam. Salaki dahar teh sorangan. Nogna na kulkas. Pas dibuka teh kulkas na nogna teh can diasakan. Manehna mah guyat geyot bae. Asak nogna menang ngadadar. Nek nyokot sangu eta mejikomna can dicetrekeun. Atuh sanguna teh gigi. Rumah tangga kitu mah rempak besti. Ai serius itu wes. Yuh. Aina lain bohong Pak Haji. Dahar teh kitu teh berjamaah berkah betul. Baheula urang keur nikah aya adat Sundanya. Sahuap lingkung eta teh edukasi kudu kitu dahar teh. Ieu mah pamajikan dahar di dapur bari ngagoreng naon. Salaki di tengah imah bari ningali TV. Papangi-papangi teh di mana nyokot sangu geus weh. Tong kitu atuh berjamaah ngobrol atuh sakali-kali makan teh berjamaah. Ajak besok teh Minggu, hei bapak-bapak keharmonisan rumah tangga besok healing atau healing biar ya kita mah besok healing naik motor lama 1 juta kenangan, motor jadul 1 juta kenangan nggak apa-apa daripada motor baru 1 juta per bulan. Mantap. Wih, besok jalan naik motor lama 1 juta kenangannya daripada motor baru 1 juta per bulan. Citra Raya kaditu tak meuli naon we atuh gacoan. Oh atunya aki-aki ge hayang trendy balik ti gacoan jadi botong.
Itu biasa. Itu biasa. Ngedang sama level genepnya kababayan. Ngurusan deui pamajikan anak. Cek salakina teh moreun di dinya kagacoan. Wadah kumaha urang mah teu apal. Samalna loba ting tong level genep atuh biasa we nu biasa original. Ning apal Ipan Osok. Ya iyalah, bahagia itu kan tidak harus wahya. Makan poe minggu teh di luarnya kali-kali hareupeun imah eta kan makan di luar. Jeung kotok menang mencit. Kotokna pamere ti mitoha. Eta teh makan di luar. Makan sudah? Pak, Bu, saya kasih ilmu. Tidur bagaimana menurut sunnah? Berwudu. Barang siapa yang setelah makan isya masih punya wudu, apakah mau tidur berwudu lagi? Nah, ini ulama hebat. Pak, saya mau tanya. Ya, saya kan belum batal wudu, betul. Tapi kalau mau tidur berwudu lagi, apa? Cahaya di atas cahaya itu yang lebih utama. Allahu Akbar. Barang siapa yang sebelum tidur berwudu lantas meninggal, dicatat wafat dalam keadaan syahid akhirat. Wudu heula rek sare teh. Ibu-ibu punten nya bade bobot teh wudu heula nya. Ieu mah lain pelembab rek sare teh. Pelembab. Masker malam. Aduh. MS Glow. Aya kan MS Glow aja. Heeh, 300 mun member mah. Yang eta kiai apal pan member. Coba salaki euceuk moal apaleun. Moal salaki euceuk apalna naon? Manuk. Murai. Kenari. Lakbet. Kacer. Ning eta kiai apal ipan ieu korban manuk. Pokoknya matong ganeng salam satu hobi. Aduh kurung lagi ebot jeung onik nu akrilik nu anu halus mah keur meuli disada dijual mabung. Aduh cilaka eta. Mau tidur ibu-ibu yang sebelah sana kedengeran nggak? Mau tidur wudu ya? Bapak-bapak meme sare wudu heula nya. Hah? Wudu deui. Majarkeun teh santunu. Nasi teh teureun-eureun sia nek sare teh lain wudu deui. Timpa kopi hidungnya teu sare-sare atuh. Melek we ka dekat subuh. Ieu mah nek sare teh bebejanya. Mah. Mama, aya naon? Bapak rek sare ti heula nya capek. Ku pamajikanna teh dikali we ka kamar. Ongkos salah kita ngomong naik sare tapi simutna hurung. Keur ningalian we abatur tayeuna teh keur usum simut hurung. Ulah sok ngabohong sia ka pamajikan teh. Mojo nek saretnya nek saret heula ditingali teh eta kunaon nya? Boga salaki meuning ngagebur cahayaan. Lain cahayaan ditinggali teh kelingalian HP batur. Awas ya micet ya belai online. Pas open BO teh anak tatangga. Amit anya nek sare teh sare teh lain ngalian WA. Lanjut. Satu mau tidur apa tadi? Berwudu. Zikir sebelum tidur apa yang dibaca? Takbir. Allahu Akbar 3-4. Nah santri dengerin, zikir yang baik dengan tangan. Zikir yang baik dengan apa? Mana dalilnya? Tidak akan bergeser kita nanti di hari kiamat sebelum ditanya satu tentang umur, masa muda, harta. Demi Allah harta ditanya 2 kali ya. Dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Anggota badan juga ditanya. Jadi nanti bicara ya zikir tah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakal jadi saksi taleungeun teh. Sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan. Sabarah kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki keur mani.
Ces. Hei, copet kilat. Aduh, salaki beres mani teh. Di kemana ya duitnya? Mah, naon ih, teu bongen teu. Lainnya duit teu nyaho. Ceuk pamajikan teh hayang apal teu, di urang teh keur usum tuyul. Padahal eta tuyul teh ngomongna. Aduh, astagfirullahaladzim. Sabaraha kali ieu leungeun dipake naon? Wiridan. Sabaraha kali ieu leungeun ya Allah ya Karim dipake nyieun eupan. Sabaraha kali ieu leungeun dipake wiridan, sabaraha kali ieu leungeun dipake nyokot duit salaki. Tak ieu panon sabaraha kali dipake ngaji, sabaraha kali ieu panon dipake ngintip nu mani. Ayeuna tara untap ngintip teh dangeus aki-aki. Keur ngorana mah pemain. Hei, wudu dulu. Tos wudu takbir berapa kali? 3, 4. Tulis atuh tulis. Ieu ari ngaji mah alat tulis pan lemah kita mah otaknya. Kadang-kadang suka lupa. Gimana sih? Hei, wudu dul. Tos wudu mah catat 3 op. Tasbih Subhana maful mutlak takdiru sabahtu maha suci Allah. Tilu. Tahmid tilu. Ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas 3 kali. Surah Al-Falaq 3 kali. Surah An-Nas 3 kali. Tiupkan ke tangan. Basuhlah anggota badan yang bisa kejangkau. Tidurnya akan terpelihara dari kejahatan yang dilakukan oleh jin dan manusia. Sunnah sebelum tidur. Eta. Ya. Pentingnya pengajian teh di sini ya. Dari yang tidak tahu jadi yang tidak paham, yang lupa. Tuh, jangan lupa ya, mau tidur berwudu. Takbirnya berapa kali? 3, 4. Tasbihnya 3. Tahmidnya ayat kursi 1 kali. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, tidur. Jangan lupa tahad. Bo ulah putus asanya tirna rahmat Allah. Ada yang kemarin pergi haji sama anak. Kebetulan saya kan mantan pensiunan pegawai Kementerian Agama Kabupaten Cianjur di seksi penyelenggara haji dan umroh. Saya sampai meneteskan air mata. Inung ka Mekah, bapak ka Mekah ngalaksanakeun haji jeung umroh ku anak, bapaknya kuli bangunan, ibunya mohon maafnya ngawarung leletikan, biasa we geuningan sok isuk-isuk bala-bala, meuli 10.000 geuningan kala kasok dileuwihan, tapi hebatnya udah bisa pergi haji, udah bisa umroh. Bahkan umrohnya di bulan Ramadan. Saya tanya, ibu dari siapa? Dari anak. Kenapa anaknya berbakti? Kenapa anaknya sukses? Atuh da ibuna bapana ahli tahajud. Kenapa anaknya kok kerja? Kenapa anaknya bisnis? Jadi glosir. Atuh da bapana ahli berjamaah. Tuh janji Allah jeung Rasul mah moal sulaya. Mun melak cabe teh jadi cabe. Melak bonteng jadi bonteng. Nu hade bakal menang nu hade, nu goreng bakal menang nu goreng. Hirup di dunia teh yeuh kumaha laku jeung lampahna. Jangan harap nanti ibu bahagia. Terus terang kalau kita tidak ibadah. Jangan harap bapak bahagia berkah hartanya kalau tidak suka berjamaah. Yarfa'ullah barakatan min kasbim. Bagi mereka yang tidak suka sholat berjamaah diangkat keberkahannya. Besok subuh mari kita jadi pejuang subuh berjamaah. Tolong dengerin. Kayak ku anak bapak. Bapak saya guru SD. Ibu saya ibu rumah tangga, anaknya 8. Ku anak dengan alhamdulillah. Ada yang anaknya dokter, kamari tetangga anaknya dokter. Beasiswa. Muriang teh anakna di beresan mall. Alhamdulillah. Bapak narieuh geuningan ate naonna mah disuntik nerobion cenah mah. Impus ku anak. Sehat deui ayeuna teh ka masjid di kamari meleng-lengan. Ku anak ngasih anaknya dari dokter ada berkah tuh tahaj.
ibu mah hirup hayang mulia ari tahajud tara. Ya pan urang teh sok dielingan ku hayamnya, pan hayam teh sok disadanya. Nah panjang pan hayam pelung Cianjur. Cek hayam mun teh mah bisa ngomong gerah hudang, gerak ulah kajong jonan sakedeing sub ayo gerak tahad wal mustadfirina bil asar seueurkeun maca istighfar. Yakin Bu nanti anak saya nih udah mulai kerasa nih Mas, tidak semua yang ngundang bisa, demi Allah banyak yang ngundang, tapi saya dibatasi karena memang sudah sakit-sakitan. Saya seminggu paling tiga ceramah, 4 hari di rumah. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, anak ketiga perempuan. Atuh udah urang teh moal kieu wae keku anak berenya. Hayu urang tahajud keku anak diangkat derajat kamuliaan teh bener teu. Namun ayah hayam teh hudang mak buru kacai wudu ima kacai ki hungkul sare deui bari hitut boborobotan klepna geus bocor. Tahad sholli sunatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Beres salat tahajud sambil menunggu subuh, astagfirullah astagfirullah wa atubu ilaih, Allahumma gfirli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Nabi saja baca istighfar sebelum subuh, masa kita tidak? Betul tidak? Bapak dan Ibu baru sampai situ, sholat subuhnya belum ya? Bu, Ibu, besok subuh ya, tolong suami suruh kemana? Masjid. Awas besok kudu aya buktina hasil tina buludan teh. Dalamun panitia nyadiakeun imah saya marek nong di dieu urang mah hayang nyaho sia subuhna urang mah. Benar urang mah hayang nyaho. Beres buludan semuanya jadi subuh teh nyautikan. Kuduna lebih meningkat dong karena sudah mendapat ilmu. Ke masjid. Pak Kiai urang mah kamari ka masjid senana hilang musibah. Bukan musibah. Orang yang ke masjid senannya hilang bukan musibah. Musibah yang besar mau tahu, yang sendalnya tidak pernah terlihat di masjid. Di mana atuh sendalna? Di tempat nguseup ayana teh. Bapak dan Ibu, mohon maaf subuhnya belum saya sampaikan, zikir paginya belum, salat sunnah isyraq belum, duha belum. Sengaja saya tidak sampaikan semua karena ini adalah strategi pemasaran biar saya diundang lagi. Jadi mohon maaf kepada panitia, mungkin lamun aya pengajian ulah waka kasasahannya da teu acan beres sadayana. Ibu-ibu mohon maaf ya, saya nggak bisa lama karena memang kata dokter saya nggak boleh kecapean, terus nggak boleh telat makan. Saya mah lambung sarua wae nya sarua. Hatur nuhun. Kita saling mendoakan semoga Bapak, Ibu dan saya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita saleh dan salehah. Suami ibu mohon maaf bisnisnya dagangnya berkah. Dan saya doakan Bapak dan Ibu semoga bisa melaksanakan ibadah umroh dan haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.